ngarancang tahu dia minimal nyen 10 kuring rek nyen sakola kabeh bahana tinu awi ameh naon meh alam terusan meh awi mapan laku awi urang lemur ai tangkal anu pang alus-alusna teu kudu diurus tapi jadi duit tangkal awi hari tangkal anu segala jadi bisa dijenaun wae tangkal awi mah jadi pamanggul bisa jadi pamikul bisa jadi janela bisa jadi pantok bisa jadi usuk bisa jadi tihang bisa jadi kenteng bisa awi mah jadi kenteng bisa jadi boboko jadi hihit awi mah bisa jadi kohol bisa jadi kentongan jadi alat musik awi mah bisa ngan urang Jawa Barat kurang syukuran kurang tadabur kurang tapakur ngeunaan awi negeri Cina geus jadi awi jadi kekuatan negara nah tapi negara Tiongkok disebutna negara tirai bambu kuring pengalaman bahwa awi di taluaran diganti ku rambutan ayeuna rambutanna teu payu ngahuleng kamu di Majalengka diganti ku buah kabeh jelema melak buah akhirna buah teu payu kunaon urang Sunda teh balukar badak teu payu kulantaran urang Sunda mah lamun boga produksi sok dibeja-bejakeun ka batu ka ieu halus lain nggak jual buahna orang Sunda mah dicangkok langsung dijual cangkok karena atus ya produksi sia loba saingan tapi kowe melakalapak binihna di Majalengka melakai binihna di Majalengka tapi neangan pamajikan teu mangi Ari Kang Dedi asalna ti mana? Majalengka. Desa Pajajar ngaranna Haji Udin. Ari pernah mandi di Pajajar? Pernah muni herang caina. Gitu. Alhamdulillah. Pokok nama eta amanatnya. Jadi kebijakan ya, kebijakan gubernur. Mimiti poe isukan barudak sakola jam 8 kudu geus diimah. Setuju tuh? Setuju tuh? Kudu geus diimah. Engke lamun kapangi jam 8 teu diimah aya SP1, aya SP2, aya SP3. Nu kadua baludak anu ku kolotna teu kaurus diserenkeun ka pamarentah ku pamarentah provinsi jeung kabupaten bakal diurus. Tuh. Udah Bangor bagian gubernur, awewe Bangor bagian pamaman. Sebab bikin dibina bupataya. Nah, terus salajengna deui kumaha? Salajengna deui engke seueur mun bisa ti ayeuna barudak urang incu urang ka sakola mawa kejo. Sakolana tepi ka poe Jumaah Bupati ngadamel surat keputusanana Sabtu pre tapi jam sakolana ditaekeun ka isuk 6:30 atau jam 6 geus asup ka sakola. Ame teu kagok beres salat subuh ka sakolana lempang ka sakola. Kunaon budak urang lempang meh sehat, jantungna meh kuat, sukuna meh kuat sabab budak Indonesia daftar tentara, daftar polisi ayeuna luncat tinu mobil sukuna potong. Tara leumpang. Jadi ieu kedah teras. Ketras ya perubahan-perubahan dilakukan supaya nih kuring teh ningali budak sakola cekede ngalet laleumpang alhamdulillah. Baheula mah momotoran wae. Lain momotoran wae godaanna loba balik kanu motor kabogohna ngabonceng susuna kanu tongong. Nges kanu tongong susuna lieur hulu asup ka kebon awi. 3 bulan eta budak utah-utahan dipariksa ku dokter eta buran si horeng ke weureuh kanjut. Benar teh?
kan kanyut rupa-rupa aya kanyut kunang paranti nu dadu aya kanyut di nutarang jelema era aya kanyut dina punduk jelema borang aya jelema lair kanyut jelema kan kanyut burut eta panyakit hamur kanyut tukang kau weureuh kanyut anureun. Jadi urusan kayu teh loba pisan bahasa. Nah, urang Sunda mah beunghar ku basa. Kulantaran urang Sunda beunghar ku basa, urang Sunda mah rumusna hiji, hade ku omong, goreng ku omong. Jadi urang Sunda mah kitu akuan, gerecek aja. Menikah amprok kemana wae pada dite. Ya biasa we nengan rana nyium kain teh kerawak celemut aing jadi gubernur nasib kieu tuh umal poe di mana-mana dijum ku di ini. Ya Allah ya Rabbi mah atuh mah cing atuh boga pikiran nyium teh jangan sama duda tampan dong. Aing geus lila terapi datang kieu ya. Ngapoe abruk-abruk kan we jalannya. Heeh, geus jadi ngomong Sunda di dieu. Nya, pokona doakeun sing sarehatnya. Geus kesangan kieu. Pasien besok. Cirebon urang kanterkeun duit. Depan jelema kakarunya berbudak kudu sarakola. Ya, geus bae lah. Geus bae teh lah. Baheula lagi teu make tisu lah. Neng gubernur bala ka Cipru. Pokokna mah kitu nya ieu geus jeung poe teh digawe teh 101 poe. Geus lah insyaallah lah. Jamin lah 3 tahun ka hareup Jawa Barat kinclong tarokan. Tapi bupatina kudu wanian atuh. Lamun aya bangunan liar ngahalangan sawah bongkar. Bangunan sisi walungan bongkar. Beng can jadi kawasan industri pisan. Engke mah geus digempur hese ti ayeuna. Ulah aing wae. Teh rapi. Begitu asup teh hayang ningali Majalengka teh endah. Begitu asup aing tingali belah di tamal ban. Belah dieu tumpukan pasir. Belah dieu warung ieu Pak Bupati. Minggu depan bereskan. Bangunan saya bantu. Kudu gaya. Bupatinya boleh hidung santen atau hidung. Hidung santen halus tak? Terus wakil bupatinya heran. Deken baik. Jeman, jeman. Bener tak? Eman-eman. Karena karir hidup nih halus pisan. Jadi ASN, jadi sekda, cina jadi bupati. Anjir, eta nasib. Bisa gitu manehna jarang sekda jadi bupati tuh, jadi bupati. Kamari Mang Haros kakuring, geus karasa pemajikan teh. Hese keluar mah. Sering-sering ke Jakarta asa beda ningali pemajikan. Sina jongjone pemajikan mesin PKK bae mana. Tapi ku aing pokona bupati anu nambah pemajikanna teh ngaridoan ku aing pecat ku aing. Anu nambah pemajikan teh doan pecat. Bener tuh. Kanu ribu teh nu kolot. Anu ngadoa, nu puasa, nu emasna dijual, nu geulangna dijual. Kanu kolot, eta teh gablek duit ke orang, kita pas terus balik deui ke nu kolot. Pokoknya ibu ketua PKK wanita yang terbaik di dunia. Bapak itu sudah mendapat istri cantik dengan hatinya. Biarkan yang mendapatkan istri cantik cukup gubernur saja. Oke. Siap? Semangat ya.
budak sinanya rasa di imahnya pendidikan kultural di Jepang ya sarua kitu ngan di Indonesia negara nu ngacapruk wargana bener tak di Jepang jelema lempang di Jepang jelema masih kena tradisi di Korea sarua di Amerika sarua ngan di Indonesia nu lelegegan ngan di Indonesia budak SD budak TK wisuda Indonesia SMA wisuda Indonesia di universitas terbaik di Amerika wisuda cukup di kampus hanya di Indonesia pun wisuda kudu di hotel bintang wae Indonesia Jawa Barat mending mun balengar kolot kapan eta teh nyembang emok eta teh jadi mun kuring geus tong studi tur sagala geus tong perpisahan ramean geus tradisikeun kuring ngabejaan pake tradisi NU engke lamun kenaikan kelas indungna maroba kakak ka sakola jeung guru benar tak sia teh panitipkeun anak sia ka guru geus gratis kabeh ku pamarentah geus tok aya iuran-iuran sakola teu kudu tapi kuring menta ka kolot-kolot di Jawa Barat sing inget eta budak diajar ku guru dididik ku guru arek kiai rek guru di sakola derajatna guru kade ti imah kudu inget hayam nu pangalusna pencit anterkeun ka guru beas nu pangalusna kejo anterkeun ka guru cau anu pangalusna bawa anterkeun ka guru ameh ilmu ti guruna jadi berkah ka anak-anakna tong lebar mire ka guru lain gratifikasi lain temenan ya jadi kuring hayang ningali engke alutan warga mawa tumpeng dianturkeun ka guru kabayang eta guru boga 30 murid mawa 30 tumpeng eta guru berarti tumpengna dibagikeun ka salembur salembur dahar kabeh teu masak berkah ti muridna nu naek kelas elmuna berkah sama nu mahal di sekolah lain biaya sekolah tapi jajan anak sia sekolah temayar madrasah temayar sanawiyah temayar jajan 30.000 jajan 30.000 tuh ngomong na medsos kayak sekolah iuran 50.000 yang kenaikan kelas diposting katanya gratis tapi masih mungut